Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abuhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Sabada manjatkeun puja syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kawilujengan mugia ditambih-tambih dicurah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, dina ieu pangaosan pribados bade ngaoskeun maqalah anu ka-28 anu uningana wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Pamenta anjeun doa urang ka Gusti Allah wa talabuka pamenta urang tina hiji perkara anu salian ti Gusti Allah, maka eta teh nandakeun kana jauhna urang ti Gusti Allah. Janten ieu teh mangrupikeun retorika tata nabi cara urang ngadua ka Gusti Allah nomor kaopat. Janten kamari dina pasal 28 diuningakeun nu kahiji jalmi teh aya anu tan cara ngadua ka Gusti Allah teh getol ngadua, eta nandakeun jalmi ngaduhan kayakinan doana bakal diijabah gitu. Urang teh ngadua we haben-habenan lohor bada salat lohor ngadua, datang salat asar bada salat asar ngadua, datang salat maghrib beres maghrib ngadua, datang salat isya beres salat isya ngadua, haban deh komo subuh mah ngadua, dina tahajud ngadua, datang duha ngadua. Urang teh haban-habanan ngadua eta naon saur musannif eta teh nandakeun urang ngagaduhan kayakinan doa bakal diijabah ku Gusti Allah. Kumaha tinggal kehidupan sehari dinten sehari-hari urang sadayana model aina urang teh ngagaduhan kaperyogian urang kalih bade sakola teras urang teh teu gaduh artos jiga nama rek nginjem kasih emak anu mah dibere eta pan aina mah bade masantrenkeun jeung nyakolakeun teh cekap juta 2 juta puluhan juta rek nginjem we sugan 20 juta mah gitu dah hayang asupan sekolah bonafid. Alhamdulillah ternyata aya nu masihan dikersakeun bageud 20 juta golosor masihan 20 juta dibari dibabarikeun Gusti Allah teh nalika bade anjeunna ngalebet teh lain 20 juta masih kene kakirangan aya mun 10 juta deui teh tah kinten-kinten nu tadi nu pertama urang teh rek nyungkeun ka si A 20 juta. Ayeuna pergi artos 10 juta rek nambut ka si A tapi kan sanes. Anu sanes. Naon sababna? Dina hate urang ngagaduhan kayakinan lamun teh mah rek minjem ka si A pasti moal mere. Da yakin urang naon nu kamari oge 20 juta can mayar urang teh. Komo deui lamun ayeuna urang rek minjem deui moal mere cenah teh si A teh. Nya urang teh nambut kanu sanes ka si B. Tah model kitu. Upami teh mah ayeuna urang nyungkeun da yakin kasih A bakal masihan pasti urang nyungkeun deui kasih A teh haben we mere haben teh namut haben menyungkeun kasih A da ngaduan kayakinan nya kitu oge urang ngadu urang teh haben-habenan ngadua ka Gusti Allah teh dibere henteu acan geus henteu nya jadi sanes-sanes teh masihan Allah teh masihan ngan urang teu apal Allah teh masihana gitu rezeki teh haben-haben ngadua urang teh raraosan da ku Allah teh diijabah padahal tos diijabah. Urang haban-habanan nyungkeun ka Gusti Allah teh nandakeun yakin doa urang diijabah. Da lamun teh mah teu yakin diijabah bakal eureun ngadua teh. Jang naon capek-capek ngadua.
eta kitu diijabah tah bakal eureun. Nah urang haban-habanan ngadoa sabab magaduhan keyakinan doa urang bakal diijabah. Tah eta retorika nu kahiji. Nu kadua aya jalmi dengan doa teh cenah kieu. Nyungkeun ka Gusti Allah teh teu pati menta. Aya jalmi ngadoa mah asal-asalan, teu keukeuh peuteukeuh hayang diijabah. Nah, cenah beut teu ngadoa teh teu jiga batur mah hayang anu, mau dipapai. Gusti panjangkeun yuswa. Gusti jembarkeun rezeki. Gusti papaekeun pangkat. Gusti solehkeun budak. Tah kitu sagala dipapai urang teh. Ka Gusti Allah panyungkeun di Gusti Allah. Anu kadua mah henteu, carana teh abdi mah pun tentara cenah barang sungkeun teh saala kadarna we ka Gusti Allah teh. Nah, nu aya oge abdi teh santiasa syukuran. Kitu dah. Parit bahasana teh. Anu tadi nu pertama sae, nu ieu ge sae gitu. Abdi mah saya alim nyungkeun ka Gusti Allah oge. Ka Gusti Allah teh anu aya oge abdi teh santiasa nyukuran. Bujung-bujung rek nyungkeun ka Gusti Allah. Nu aya ge can tiasa nyukuran. Nah akhirna anjeunna mah nyeueurkeun teh lain ngadoa, tapi naon? Gawe. Salatna dirajinan, saumna dikersakeun dirajinan, sedekahna, sagala amal soleh teh anjeun dirajinan. Dikirna ngaos Qur'anna. Ngadoana mah asa kocepat teh ngadoana mah gitu bahasana. Sok ngadoa mah bisi disangka sombong gitu. Sok ngadengan teu jiga batur. Naon panetagana anjeunna da ari Allah mah di mana anjeunna Allah nyaah ka urang teu dipenta oge Allah mah bakal mere cenah kitu bahasana teh. Model ayeuna urang ka sawah naon ngarabet kenging sabaraha 50.000 panginten nya sadinten teh ditabuh sabaraha tabuh 7 panginten duikeun ka tabuh kalohor sabaraha jam eta teh 5 jam aya 5 jam panginten sok kenging 50.000 sok kenging 60.000 sok 70.000 nu bageur masuk masian we 100.000 dudungan teh lami mana urang damel jeung menta sok ibu nyungkeun ka dunungan abdi teh tos damel 7 jam tadi 3 jam 7 5 jam kadiekeun buruhna sok kitu tara joli pasihan we da apaleun dunungan geus gawe cek dudungan teh tah ieu buruhna 60.000 tah alhamdulillah urang teh teu nyungkeun da apaleun dudungan teh urang geus gawe teu kudu menta tah eta teh paripas retorika nu kadua teh cara eta teh sae nu kadua nomor kadua mah gitu gawe we cing loba da teu menta oge teu ngadua oge ada pasti dibere da geus gawe al ujra bi qadri masyaallah. Nomor nu katilu saurna teh dina palebah rezeki teh di palebah ngadoa teh aya jalmi kieu. Jalmi teh menta ka Gusti Allah tapi aliyah dunia. Perkara anu tos dijamin ku Gusti Allah masih kena dipenta. Rezeki dijamin ku Gusti Allah, yuswa dijamin ku Gusti Allah, pangkat dijamin ku Gusti Allah, jodoh dijamin ku Gusti Allah, tapi anjeunna masih kena nyungkeun. Eta teh nandakeun lamun tujuanna urangan masalah eta hungkul eta teh nunjukeun jelema eta eueuh ka era ku Gusti Allah kitu nya eta ku Allah geus dijamin tapi menta keneh gitu nunjukeun lamun patekadana rezeki teh jang dunia hungkul lamun patekadana harta teh jang dunia hungkul pangkat teh jang dunia hungkul teu aya jang akhirat kitu akhirat eta teh nunjukeun jalmi teh eueuh ka era ku Gusti Allah. Ieu maqalah mah wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'di ka anhu. Sami jeung nu kamari ngan bahasa nu kamari mah eueuh ka era. Bahasa ieu mah urang panyungkeun ka Gusti Allah kana perkara saleh ti Gusti Allah, anu diha Gusti Allah. Nah, ka eta nandakeun urang teh jauh ti Gusti Allah. Lamun urang teh nyungkeun ka Gusti Allah perkara anu tos dijamin ku Gusti Allah. Nah anu dijamin teh yuswa dijamin ku Gusti Allah. Harta dijamin ku Gusti Allah. Jabatan dijamin ku Gusti Allah. Jodoh dijamin ku Gusti Allah. Urang teh keukeuh teh di dinya. Sugan urang teh teu nyungkeun masalah iman teu. Tah eta teh tos dijamin.
sanes ulah sungkeun we ka Gusti Allah teh ngan eta lamun urang di dinya we hungkul eta teh nunjukkeun urang teh jauh ka Gusti Allah tebih ka Gusti Allah sabab urang panyungkeun teh perkara nu dijamin nah ulah patos urang nyungkeun perkara nu dijamin samentawis perkara anu teu acan dijamin ku Gusti Allah kurang teu disungkeun ka Gusti Allah naon cenah perkara nu teu acan dijamin ku Gusti Allah teh hiji urang teh hoyong dipasan iman kakiatan iman mah teu acan dijamin hari urang yakin bakal maot husnul khotimah teu acan yakin nah urang teh naot teh dina kaayaan urang nyanak iman atawa nepi henteu bari urang tara nyungkeun ka Gusti Allah dikiatkeun iman gitu. Nah urang teh masih kene hayang dipasan kegiatan ibadah urang tara nyungkeun ka Gusti Allah hayang dipasan kegiatan ibadah padahal can dijamin ku Gusti Allah kiat ibadah atawa nepi henteu nah urang teh hayang tos tiasa syukur ka Gusti Allah teu acan urang teh nyungkeun hayang tiasa syukur ka Gusti Allah nu mawi panyungkeun urang dina haliah akhirat langkung diutamikeun daripada panyungkeun urang dina haliah dunya pan sering di urangan dina doa wudu mah aya pan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah tulungan abdi katanya a'inni ala dzikrika abdi teh hayang tiasa zikir ka salira wa syukrika abdi teh hayang tiasa syukur ka salira wa husni ibadatika abdi teh hayang tiasa nyaekeun ibadah ka salira eta dina eta teh rentetan amal eta teh anu kada langkung diutamikeun ku urang ka Gusti Allah magi eta mah teu asa jaminan ti Gusti Allah nah iman urang masih keneh tetep teu acan urang aya keyakinan nu mawi urang teh seueur jalmi digambar Kanjeng Nabi jalmi teh soleh ibadah terus tungtungna goreng kitu teh ayeuna suul khotimah seueur gitu aya jalmi teh goreng tungtungna sae kitu nya husnul khotimah tah urang teh keur aya di jalan keneh nu mawi urang teu kengeng ngawonkeun nu sanes ge urang keur di jalan keur menuju ka Gusti Allah can finish urang teh di mana urang can finish bisa aya kemungkinan mengkol ka kenca mengkol ka tuhu lamun urang keur soleh ena daek ka pangaosan biasa lempeng terus daya halangan biasa oge mengkol ka kenca da jalmi dihirup keneh suul khotimah tungtungna wargi urang nu tara ngaji nu tara salat acan masih keneh sami keur jalan bisa jadi anjeunna teh mengkol ka katuhu suul khotimah nah dia kadah nyukeun ka Gusti Allah teh Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah Gusti abdi teh nyukeun ka salira hoyong naon hoyong tungtungna sae ulah tungtung naon kita ada makanya dia utamikeun ngadoa anu teu acan dijamin ku Gusti naon hoyong dikiatkeun iman ka Gusti Allah harta dijamin ku Gusti Allah ulah nyangka urang teh harta teh pamasian urang tama ladang usaha urang sanes Allah nembongkeun kana gonina Allah teh maha goni Allah maha beunghar ditembongkeun sifat beungharna teh ka jalmi eta teh jalmi teh aya sifat Allah beunghar Allah teh gagah jalmi ge gagah anu jadi RT jadi RW jadi pamimpin ya Al Aziz eta azizna Allah tembongkeun ka jalmi jalmi teh dipasihan pangkat ku Gusti Allah jalmi gaduh ilmu Allah gaduh sifat alim dipasihkeun sifat alimna ka jalmi madak tong aneh mun teh mah aya urang wargi urang anu teu tiasa ninggal hafal Quran murang kali urang anu usia 5 tahun 6 tahun hafal Quran aya eta nembongkeun Allah tina alimna Allah ditinggalkeun ka eta jalmi nu dikedah mujina ka Allahna jalmi anu bakal ninggal ka jalmi teh moal ninggal Allahna anu moal ninggal jalmi tapi Allah nu masihan kabeungaran Allah nu masihan kapangkatan Allah nu masihan kapinteran jadi nu katinggal teh Allahna gitu kan jalmi urang di jalmi nu dihinakeun ku Allah oge misal aya jalmi dihinakeun Gusti Allah teh jalmi tukang maksiat moal ninggalna kamaksiatanna tapi ninggal Allah nu masihan mudilna naon mudil teh ngahinakeun ka eta jalmi kumaha carana eta jalmi mulia nah eta emutan urang tah ieu nalika urang teu aya jaminan dina ngadua urang ka Gusti Allah maka
aya perkara nu ngakibatkeun leupasna iman dina hate urang. Tah punten ya. Kanjeng sabadul ulama kitu. Aya perkara nu ngakibatkeun kana leungitna iman nu kedah dijauhan ku urang. Hiji anu ngakibatkeun hilangna iman dina hate urang teh aya 3. Hiji tarkus syukri ala pautul ala nikmatil iman. Nu kadua tarkul khauf ala pautil iman. Nu katilu ayat 5 ahlal Islam. Ayat 3 nu ngakibatkeun lepasna iman dina hate urang. Hiji urang teh ninggalkeun syukuran, urang dibere iman. Urang kantos syukuran, bere salat alhamdulillah pan jarang. Bere salat assalamualaikum ucapkeun alhamdulillah Gusti tos tiasa salat. Kitu teh. Urang tos saum osok alhamdulillah tara lempeng we. Allahumma lakasumtu we langsung ninggal tuangeun teh nya. Teu syukuran ka Gusti alhamdulillah dibere iman abdi tiasa saum Senin Kemis. Syukuran eta teh. Beres wiridan, beres sholawatan, termasuk beres pangaosan. Beres pangaosan, alhamdulillah Gusti, abdi batur macan bisa ngaji, abdi mah dikersakeun tiasa ngaos. Alhamdulillah, iman eta teh. Abdi tos ngaos Quran, macakeun alhamdulillah Gusti, abdi tos tiasa ngaos Al-Qur'an. Urang tos ngadua ge pantungtungna, alhamdulillahirabbil alamin. Sadayana kersaning Allah eta teh. Kedah syukuran di mana urang gaduh iman, di mana urang kersa ngalaksanakeun ibadah ciri urang teh gaduh iman kada disyukuran batur mah teu dibere gitu. Eta teh nu dibanggakeun ku junjunan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Nabi kana ros ka sahabat-sahabat kira-kira jalmi nu pangdeukeutna ka Gusti Allah dibanggakeun ku Allah teh saha. Sahabat ngawaler nya nu caket Gusti Allah dibanggakeun ku Gusti Allah mah nya malaikat cak Gusti Allah. Umat Kanjeng Rasul pantas malaikat mah datara migawe dosa. Salian ti malaikat saha? Nya salira nya pantas kami para nabi mah gitu. Nya atuh abdi ada sahabat sadayana sahabat nya pantas ka anjeun mah geus deukeut ka kami. Saha ya Rasulullah cenah? Umat nu dibanggakeun jeung umat anu leuwih darajat nu seluruh di salira sakatan Allah teh. So pemasar Kanjeng Rasul umat akhir zaman tapi eta umat teh teu pernah kenal ka kami tapi iman ka kami. Pan urang teh bujeng-bujeng urang iman nyimen penasaran Kanjeng Rasul ngimpi ge henteu. Dulu lain rencangan sanes turunanana sanes tapi urang iman. Pan wargina Kanjeng Rasul uwa Kanjeng Rasul aya nu teu iman. Hari Abu Jahal jeung Abu Lahab teh saha eta teh? Da uwana Kanjeng Rasul eta teh, tapi teu iman. Seueur para sahabat, seueur wargina Kanjeng Rasul nasabna caket Kanjeng Rasul tapi teu iman. Urang mah dulur lain. Turunanana lain, tapi dikersakeun iman. Eta teh nu saur Kanjeng Rasul nu dibanggakeun ku Allah teh hiji umat akhir zaman nu teu pernah ninggal ka kami tapi iman ka kami. Eta mata orang ngaraos bangga janten umat akhir zaman. Bahkan Kanjeng Rasul ajaban li amril mukminin inna amrahu kullahu khair. Kami cenah kagum kasadayana urusan kaum mukminin. Karena urusan kaum mukmin kabehna sae. Saena kumaha? Di mana eta jami anu mukmin diberi kaluasaan, diberi kanikmatan. Sae pikeun kanikmatan, dipasihan pangkat, dipasihan harta, dipasihan jabatan. Sae pikeun dia mukmin mah naon? Syakara sok syukur. Nyeta kaum mukmin teu beunghar kabeh, teu pangkat kabeh. Anu fakir, anu bodoh, anu miskin, tukang maksiat. Sae eta oge lasar sabar. Kami kagum cek Kanjeng Rasul hiji umat kami teh ka umat kami di mana umat Islam umat nu beriman diberi nikmat syukur diberi musibat sabar. Da urang mah tinggal kitu Bu, tinggal diberi nikmat syukur diberi musibat sabar sakitu we hungkul tugas urang mah. Janten
nikmat anu alit teh enggal santok kunon ku syukur alhamdulillah ulah waka pirage sakitu wih di kabupaten karasan pan jeung masuk MC-an eta teh sok aya terada eta di kabupaten teh MC-an jeung sareng bupati sareng eta teh tos sering wah wih teh di waktos di MC-an MC-an teh ya katinggalna are pangawasna teh di Pasian artos rada kirang cek abdi teh kalah kawe dua peting dua sadinten ini dua peting dua malam aya buruhna 2 peting 2 non 2 hari 2 malam cicing bener dia hari buruhna ngan sakitu bahasa abdi bahasa kitu teh eta teh teu syukur eta teh kumaha cek pun wojo sakieu ge alhamdulillah heuh nya kitu bahasana teh heuh nya kitu eta teh ajengan eta teh nu ngomong teh ustad eta teh tapi teu kontrol abdi ge heuh nya sakitu oge alhamdulillah gitu. Geus kudu syukuran. Nikmat teh sakitu ge alhamdulillah bere rezeki keneh. Tapi abdi dina hate naon? Heuh, kakak capena sapoe 2 poe cicing di soreang, tapi naon hasilna kitu cek pun bojo teh sakieu ge alhamdulillah. Tah, eta bahasa sakieu ge alhamdulillah. Rezeki sakumaha oge alhamdulillah. Bahasana kitu alhamdulillah we heula. Di mana menikmat saalitna nikmat buru-buru syukuran sugan jeung sugan isuk ninggeto ditambahan Gusti Allah syukuran we heula alhamdulillah pirage dibere ku caroge tengan 20.000 syukuran alhamdulillah biasa kedua ulah wake nah mereka berte 20.000 maijang naon ulah kitu syukur heula alhamdulillah kangge musibah enggal emut ka Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun sadayana oge kersani Gusti Allah emut heula ka Gusti Allah ulah emut lah ka jalmi bilih Allah bendu gitu teh di mana orang kenging nikmat musibah teh enggal Gusti Allah teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun Gusti nampi ieu musibah ti salira mudah-mudahan ningkatkeun derajat abdi peueun salira tah kitu enggal ka Gusti Allah teh ibu teu damang murang kali emut saha pan dokter buru-buru kemana ka dokterkeun budak teh keur paranas ieu dan teu emut ka Gusti Allah cek ibu teh cek bapana teh ade ka dek salat lah salat we buru ieu budak teu panas tuh kan teu percaya ka Gusti Allah mah lainna sumping we ka dokter cek dokter ieu kada dirawat gimana dirawatna ada ka alisan ka rumah sakit pas dan lebat ka alisan teu ditampi kudu ka rumah sakit nu awis nu akhirna kumaha nyana ka rumah sakit nu awis efek teh pas di rumah sakit nu awis teh kedah aya artos sabaraha 50 juta. Nah, tos kitu ku dokter dipasan kitu nembe ibu ngelepas Gusti, tah karena nyebut Gusti hari tamah. Gusti di mana duit 50 juta. Pan nyebut karena nyebut Gusti. Coba nyebut Gustina tadi saat sana bener ku Gusti Allah teh dia pending heula moal tepikeun ka asup ka rumah ka dokter. Ka Gusti Allah cekape kadinya 50.000 ge damang we. Tapi kulantaran urang laporanna ka yakina lain ka Allah, ka makhluk, ku Allah teh tan dibere musibah teh. Kulantaran teu sabar teh tah ujian teh sapertos kitu. Emut heula ka Gusti Allah. Kengeng musibah enggal emutkeun Gusti Allah. Tah nu kahiji di mana urang dipalaurkeun, urang dicopotkeun iman saur ulama, di mana boga nikmat iman urang teu syukuran cing syukuran heula urang bisa salat bisa puasa bisa maca Quran tiasa sedekah tiasa saum Senin Kemis tiasa tahajud syukur Gusti alhamdulillah tambihan deui geus atuh abdi teh can bisa tahajud hayang tahajud tah nyung kana ka Gusti Allah abdi can bisa duha Gusti hayang jiga batur hayang bisa duha urang anu karek saum anu karek ngalaksanakeun ngaosna ngan di teh asadah di asadah dinten reboan hayang ditambahan mesti di nu pala kemisan hayang di almunawaroh non jumatan gitu hayang di menu sanesna pana teh nikmat di Gusti Allah syukuran heula nu aya heula di dieu tah gitu kada syukuran kana nikmat iman heula nu kadua ngakibatkeun diputusna iman dina hate urang teh tarkul khauf
min pautil iman ninggalkeun rasa sieun tina coplokna iman. Kudu sieun coplokna iman dina hate urang teh. Kumaha cenah coplokna iman? Di mana urang midamel seueur dosa. Nganggap enteng kana dosa urang. Ulah nganggap enteng kana dosa. Teu aya dosa ageung lamun urang diistighfaran, teu aya dosa alit lamun dikeleuyeuk. Ahkeun bae dosa leutik, habar we dikeleuyeuk. Eta teh tiasa ngakibatkeun leupasna iman dina hate. Dosa nu ngakibatkeun leupasna iman dina hate. Nu mawi upami urang midamel dosa enggal istighfar, astagfirullahaladzim. Isukna dosa istighfar deui, astagfirullahaladzim. Eta nandakeun urang teh sieun. Sieun naon? Sieun leupas iman. Lamun teu istighfar, haban we migawe dosa teu inget ka Allah. Temut kana dosa. Nah, ieu teh mangrupikeun kaalpaan urang. Tah, nu dihawatarkeun diantep teu istighfaran, berkerak. Di mana berkerak, hese dihapusna. Di mana hese dihapusna, leupas tah imanna. Gitu. Pautul iman. Kumaha lamun urang teh sieun jami nu sieun pautul iman teh cirina enggal di mana midamel dosa teh istighfaran. Kajen teh da urang majami ayeuna istighfar, isuk ke istighfar deui enggal dosa. Model enak urang teh lapar. Isuk ke lapar deui nyatuang deui. Lapar deui nyatuang deui haban we kitu jeung kitu gitu. Da urang manusia ari tempatna manusia teh mahalul khata wan nisyan, tempatna hilap jeung kaalpaan. Tah eta jami cina teh. Enggal urang nebihan perkara-perkara anu dianggap awon, tebihan dosa alit, tebihan lingkungan anu awon. Lingkungan anu awon oge tak akibatkeun urang leupasna iman. Margi lingkungan anu awon nyandak urang janten awon. Lingkungan ke di bumi, lingkungan sae, masyarakat lingkungan song ngiring-ngiring jami anu awon. Urang bakal kacanakeun janten anu awon. Jeung sing seueur urang ngalaksanakeun tobat ka Gusti Allah. Naon tobat teh? Ibak ka Gusti Allah. Hartosna teh naon? Mutuskeun dosa. Gusti moal deui abdi midamel dosa teh. Hari isukna migawe deui nya wayahna we ibak deui kitu we Gusti moal deui. Terus kitu ka Gusti Allah. Ku ngalaksanakeun istighfar. Anu katilu sareng ulama naon ngakibatkeun urang pegatna iman teh nyaeta ayat 5 ahlul Islam hartosna ngadolim kapapada urang ka ahli Islam. Teu aya ajaran agama anu ngamiwara ngadolim. Allah teu pernah ngadolim ka urang. Sadaya nu dipiwarang Gusti Allah teh kangge kauntungan urang. Allah miwarang salat, Allah badak teu untung, jang untuk keuntungan urang. Allah miwarang saum, jang keuntungan urang. Termasuk Allah miwarang sedekah oge jang keuntungan urang eta teh. Janten sagala nu dipiwarang Gusti Allah teh sanesna ka Gusti jang sanesna keuntungan Gusti Allah, da Allah mah beunghar kan keuntungan urang. Nyemawi upami urang ngadolim kapapada urang kaum muslimin, maka eta teh ngakibatkeun karena non lepas iman teu kenging teh padoliman. Ucapan urang ulah ngareutkeun batur, tindakan urang ulah ngareutkeun batur, sadaya tingkah laku urang ulah ngahina ka batur, ulah nganyerikeun hate batur. Lamun urang sering ngahanyerikeun hate batur, hati-hati bisi lepas iman tina hate. Mata urang teh konsepna para alim ulama itu ngagaduhan konsep di antara urang sadayana. Punten, urang teh hirup di alam di Indonesia teh mangrupikeun tanah subur loh jinawi. Anu disebatkeun baldatun tayyibatun warabun ghafur teh punten. Sanes Arab. Sanes Mekah, sanes Madinah. Sanes Yaman lain Irak, sanes Iran, sanes Tunisia. Tapi anu baldatun tayyibatun warabun ghafur teh Indonesia kane. Urang lepatkeun. Urang teh bangga kada jadi bangga, urang jadi urang Indonesia. Di batur mah Bu, pangaosan model kieu teh teu aya. Di bilik kepercanten mah ka Arab teu aya pangaosan rutinan.
Urang mah aya rutinan Senenan, Jinen, poe Senin, Jihad, poe Ahad, Jimat, poe Jumaah, Haben we. Jitu, poe Sabtu, Jibo, aja poe Rebo. Eta teh naon? Kebebasan urang teh diatur ku agama, diatur ku negara. Baldatun thayyibatun warabun ghafur teh urang. Kapungkur saurna para alim ulama teh ngabentuk negara ieu teh sami jeung Kanjeng Rasul. Anu dieukeun ku urang teh negara urang teh dibentuk ku para alim ulama kapungkur ku Nahdlatul Ulama. Pendiri negara teh Nahdlatul Ulama di antawisna teh ku NU teh. Nyanak tina sistem Rasulullah nyata piagam Madinah. Kapungkur Rasulullah teh di negara bentuk negara Madinah teh ayeuna teh di urang. Sistemna teh nu dianggona teh tilu persaudaraan. Naon tilu persaudaraan teh? Hiji ukhuwah Islamiyah. Kadua ukhuwah insaniyah tapi basyariyah. Nu katilu ukhuwah watoniyah. Naon artosna? Ukhuwah Islamiyah persaudaraan secara Islam. Jadi urang jeung papada urang kedah ngahiji, kedah dulur. Urang teh Islam teh dulur kabehna oge. Sok sanajan beda pemandangan, beda paham dina kailmuan, teu janten masalah eta mah. Di urang ormas kan seueur. Aya 13 saurna mah. Nu ka eta ku negara ormas Islam teh. Aya NU, aya Muhammadiyah, aya SI, aya Persis, aya Matlaul Anwar, aya seueur 13 buat teh ormas teh. Tapi orang alhamdulillah sugan pagontok-gontok perang gitu di batur mah para saya Bu jeung ormas teh jeung sama Islam teh urang mah alhamdulillah teu pernah masak bedog sugan urang aya wargi urang jeung Persis urang tepikeun gelut henteu biasa teh damai amaluna amaluku kan gitu alhamdulillah eta teh dijamin ku negara nya wajar we sini omongkeun di tukang mah sok ayanya tapi tepikeun ka pasea alhamdulillah henteu eta teh kumari di negara dijamin kudu ngahiji dina kaislaman ukhuwah Islamiyah dijamin ke negara jami saling ngahargaan papada umat Islam disebutna ukhuwah Islamiyah dibentuk eta teh kapungkur teh terus ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah naon ukhuwah basyariyah teh persaudaraan secara kemanusiaan sesama orang teh dulur ya teh tapi saudarana kemanusiaan patos di luar urang aya kan orang Batak aya orang Kristen pan orang Yahudi orang Nasrani Yahudi mah teh aya orang Buddha orang Konghucu benten agama eta dulur wargi urang tapi wargi naon dina kemanusiaan tah Kangjeng Rasul teh ngabentuk di Madinah teh naon ukhuwah insaniyah saudara kemanusiaan sama umat manusia maka Kangjeng sepanjang orang kafir orang non muslim teu nyerang ka urang eta dulur urang disebut dhimmi kan Kangjeng Rasul masihan sapali hadisna Kangjeng Rasul masihan ultimatum ka para sahabat man ada dhimmiyan faqad adani sajalmi anu nganyeri kafir dhimmi cek Rasul kafir dhimmi teh kafir nu sasarangan jeung urang sami jeung nganyeri kami itu kasar Kanjeng Rasul teh maka urang dina urusan duniawiyah amaliyah urang seng orang kafir jeung orang Cina urang damai wae di Indonesia teh dijagi dununganana orang Cina nu daragangna urang di Tariung ieu seueur nu dekat toko dununganna orang Cina nu daragangna orang Islam teu masalah dina ukhuwah dina amaliyah mah da urang oge kabantos naos ayeuna teh da sanes urang hungkul ya teh anu ngabantos kana siar Islam teh ibu gaduh acuk tiung buatan mana eta katuna buatan Cina biasa ngaos cuk ibu mau make baju ieu buatan Cina buatan kafir mau dipake baju eta mah henteu pan dianggo we nutupan aurat aya mulai acuk lain buatan orang Islam eta teh jiga nya orang teh ini oleh-oleh di mana di Mekah tasbih Mekah sajadah Mekah kopiah Mekah padahal buatan India buatan Cina
Ini seorang Islam mungkin. Ini bantu siar. Terus Yemik, orang mana? Orang Eropa, orang Amerika, nggak ada model gitu. Jantan pesadayana umat Islam. Dina pala amalia mah babarengan orang teh. Orang sini hargaan. Eta teh dibentuk di Madinah teh. Tadi para ulama di Indonesia teh dibentuk oge. Indonesia mah kudu aya ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, kudu ngahargaan kepada umat beragama. Nembawi di NU mah khususna da urang abdi orang NU katanya. Nah, cenah NU bet ngajaga gereja. Pan kubatur mah dihina. Nah, cenah ari pengajian dibubarkeun, ari gereja dijagaan. Pengajian dibubarkeun teh lain pengajian eta mah mecah belah umat. Pengajian malempeng aya pengajian bidah batur. Pengajian ngapin-ngapikeun batur, tah eta nu dibubarkeun teh. Pengajian nu mecah belah umat, ari bentuk nama pengajian, tapi eusina mah wadahna pengajian, eusina naon mecahkeun belah umat. Tukang ngapirkeun batur, nu ngahina batur, di dinya di pangajian batak dibubarkeun teh eta, dikhawatirkeun eta. Nah, jeung ngajaga gereja sabab bisi anu nyerang ka gereja, anu nu awon saha? Umat Islam dijaga gereja. Gitu. Jantan dia teh kadang kawisa sapertos kitu. Jiwa nasionalisme teh kedah aya. Ukhuwah insaniyah, kedah ngahargaan ka dulur-dulur urang gitu. Ka wargi-wargi urang nu beda agama ge hargaan ka urang sepanjang anjeunna masih ngahargaan ka urang. Gitu dibentuk ku ulama kitu. Di batur mah teu aya. Bujeng-bujeng ngahargaan ka orang kafir, ka umat Islam teh parasea. Urang mah satu negara berbagai suku aman alhamdulillah. Batur mah satu suku berbagai negara. Bermacam banget teu Arab, sasuku eta teh. Arab bungkul. Berbagai negara pecah-pecah. Urang masa negara beda suku tapi ngahiji. Rek kumaha teu disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ieu teh ti mana ieu teh? Ieu teh barokahna ulama. Barokahna wali songo ieu teh. Matak NU mah neraskeun kana perjuangan wali songo. Leres dina cara dakwahna para wali songo mah. Teu pernah kasar, teu pernah ngahina batur. Punten di Kudus dakwahna wali songo, di Kudus pan aya orang Hindu budak mainnya nu tukang kana sapi teh orang budak itu orang Hindu ini. Orang Hindu. Pan jadi orang Hindu mah sapi teh dijantankeun naon? Pangeran. Eta di India sapi teh di mana modal di mana Pak Adi mandikeun di barokah modal sapi teh kan kitu nya. Di urang ge aya di Kudus sapungkur teh. Orang Hindu di Kudus teh. Nalika lebat Islam. Lebat ge Islam orang-orang Hindu teh. Masih kene aya dina hatena masih cinta ka pangeran teh nya ka sapi teh. Nu we Sunan Kudus miwarang ka jamaahna ka umatna orang Islam hari di dinya di mana korban dugikeun ka ayeuna. Teu aya korban ku sapi. Digeun teh Sunan kumuning. Naon sababna? Bisi nganyerikeun hatena orang nu kapungkur. Aduh eta pangeran dipencit gitu nya pamadegan eta. Tadukeun saperti itu wali songo teh. Lebat kana musik, kana gamelan eta. Dakwahna raos. Dakwah wali songo mah. Para aulia Allah. Nah ayeuna teh dicontoh ku urang. Anu enggal-enggal mah nu radikal. Eta mah teh aya niat sae, niat mencahkeun umat. Janten eta nu dibentuk ku para ulama kapungkur ukhuwah di Kangjeng Rasul dicontoh ku ulama teh ukhuwah insaniyah. Nah ukhuwah insaniyah teh persaudaraan secara kemanusiaan. Urang teh dulu. Aya deui anu katilu batur nu teu aya teh ukhuwah watoniyah. Nah ukhuwah watoniyah teh persaudaraan sesama negara, secara warga bangsa. Urang beda-beda suku tapi ngahargaan. Beda-beda lisan, beda-beda warna kulit, beda-beda budaya. Eta teh tanda-tanda ka Gusti Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antawis tanda-tanda Gusti Allah teh urang diciptakeun lisan nu beda-beda, warna kulit nu beda-beda, budaya oge nu beda-beda. Ayana budaya urang teh eta teh tanda ka Gusti Allah. Beda budaya, beda bahasa. So, sabarebu bahasa di urang. Bujeng di dunia di Indonesia we, bujeng mun di Indonesia di Cikawung we, dina dialek bahasana geus beda. Orang Sunda oge, komo orang Jawa, komo orang Batak, sebareda beda carana teh.
Orang Sunda oge geus beda-beda geus lieur berbahasana oge. Eta teh tanda kagungan Gusti Allah. Urang kedah ngahargaan eta tanda Gusti Allah. Anu sae tah tina agama eta tanda Gusti Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tah urang kedah ngahargaan naon kana budaya. Naon sababna? Sabab Kangjeng Rasul ge cinta kana budaya. Cirina naon? Kangjeng Rasul cinta ka Arab. Karena budaya Arab. Nya urang geus cinta naon? Karena budaya lain cinta ka Arabna. Tapi cinta budaya Arab, budaya Indonesia. Kangjeng Rasul cinta kana Arab, karena budaya Arab sabab Kangjeng Rasul orang Arab. Orang-orang Sunda, orang-orang Jawa karena kedah cinta karena budaya sorangan, ulah dileungitkeun jati diri urang urang teh. Cincanak mah elmuna ulah budayana sabab budaya urang leuwih hebat, leuwih beradab dari budaya Arab. Punten. Sunda teh leuwih beradab, Jawa teh leuwih beradab dari budaya nu Arab. Nya teh di Arab lah lamun taya punten. Lempeng we teh nu salat teh sugan punten teu. Urang pan aya adab-adaban. Ada aya adab-adaban dina salat hungkul dan tata krama kesehari-harian leuwih hebat budaya urang mah dibada budaya Arab. Jadi eta duikeun janten maqalah ti Hadratus Syekh Manon hubbul watan minal iman. Cinta tanah air teh sebagian dina iman. Rek kumaha urang tenang hirup di negara na anu teu aman. Maka cintai negara teh sebagian dina iman. Pilih urang aya jami-jami anu teu sapagodos jeung urang teu cinta kana negara ayeuna teh nuju digodog sukumaha carana negara umat teh teu cinta ka negarana sebab negara togut menyebut negara togut tapi masih kan cicing di dieu segala dia haram-haramkeun bank haram segala haram eta hari dahar masih kene make duit kumaha cicing masih kene dina negara urang jadi haram atuh sadayana. Tah model sapatos kitu. Eta teh urang teh kadah ulah gampang kapangaruhan sapatos kitu. Ayeuna teh dipecah belah urang teh. Tah kitu nya. Tah anu ngakibatkeun teh bahayana di mana urang ngadolim papada urang. Eta ngakibatkeun putusna iman. Janten maqalah nu nembe sebatkeun cara ngadoa nu nomor ka-4 panginten. Nyata di mana urang tujuan ngadoana teh ngan khusus hadiah dunia hungkul lain akhirat maka eta teh tanda jalmi eta teh naon jauh ti Gusti Allah. Jadi robih dunia kadah disungkeun ngan ulah hilap urang kada nyungkeun akhirat. Gusti panjangkeun yuswa urang bari iman ka Gusti Allah. Pan kitu nya dina naon eta teh? Nisfu Saban. Kumaha nisfu Saban teh bukan tilu. Naon panjangkeun yuswa bari ibadah pasian desi anu barokah langsung jadi di pasian naon kakiatan iman sareng Islam pan eta. Intina mah kadinya urang mah. Rizki bari ibadah, panjang yuswa bari ibadah jeung naon panjang usia ari teu ibadah mah ngalobakeun dosa. Jang naon loba rizki ari teu ibadah mah ngaloba-loba dosa. Tah nu intina mah hoyong dipasian kakiatan dan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta pasal anu ka-28. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.